Rongsok. Ya aing kemana nyari jamak kieu goblok jari sina ketika Sarawak gitu. Aduh kemana ya aing rongsok cebetan menang ya teh goblok teh lah. Kemana ya aing kan rongsoknya. Cebetan menang tadi acan ya teh goblok teh. Mang. Saha di jelema budak leutik. Aing ngajual lu kieu. Naon eta? Sanyo aing. Aya ti karang imah aing, kita ngajual lu kieu. Dari si eta sanjo sakit. Paradu sia mah, menang mau ti mana eta? Ti imah aing kita ngajual sanjo ku bapak aing kan sanjona geus butut. Kita dijual. Iya sanjona dalean. Tuh, tuh bener. Ada yang mah geus butut jang. Halus. Nah karena waktu saya ngajual sanjo atuh. Aing kapan kita ngajual sanjo aing. Aing butuh bu keur cilok. Paling 20.000 kok yang dibeli jang. Hah? Nah yang separuh udah sanjona geus buruk ieu mah. Mung aing mah mung 20.000 mah tambahan seutik. Sia mah matre pisan goblok geus 20.000. Nah geus we teh mah erek 20.000 ya. Aing mah da boga duitna ge 20.000 tah. Tuh. Saya. Ke 20.000. Sok lah kajeun. Ejung atuh tah. Nunya jang. Oke, siap. Cing mayan ieu sanjo ieu mah hirup keneh euy. Tinggal ngahadean ieu mah geus. Nuhun ah. Rongsok. Dieu kelaena mah euy. Aduh. Geus menang sanjo ieu pasti hargana leuwih ti 100.000. Mayan kieu euy. Dibeli keur 20.000 ka mana deui aing ngedernya. Nyala mas kieu anjing poe mah panas kieu euy. Belah mana nya ayeuna aing ngeder euy. Lieur ieu teh euy. Ari teh. Oh sia nu nyolong sanyo aing teh goblok. Nyolong naon nyolong? Gagabah sanyo aing. Ieu sanyo aing teh goblok. Nah menang nyolong kumaha mang? Deui mah sanjo urang mang menang meuli na. Menang meuli goblok. Ieu teh sanyo aing anjing. Nah menang meuli kumaha mang? Pani mah sanjo urang mang. Gandeng ieu jiga sanjo aing ieu goblok. Nah sanjo urang kumaha? Mana buktina? Aya bukti kitu nah ide menang meuli aing ti budak leutik. Ya deuleuh videona ieu goblok ieu. Aing boga videona. Duh leg di HP-na. Yo. Cincai aing teh ieu. Tah, yo buktina goblok. Geus sia nyebut-nyebut meuli ieu. Madog sia mah nya. Udah euy sarua masina. Lah lain ieu mah. Pani videona goblok. Nah sia nyebut lain-lain. Terus kudu kumaha da menang meuli ti budak leutik. Aing teh nyaho sia paling madog ieu mesin cai aing goblok. Madog kumaha menang meuli ti budak leutik. Gandeng goblok di manuk aing. Dibawa ka mesin aing ieu mah tidak kunyuk. Ih, goblok teh. Tuman. Menang meuli ti budak leutik aing mah manuk aing ditunda dina teras imah. Nah, bisa jadi budak leutik. Nyaho ting goblok. Ka dieu keun. Nah, aing mah teu madog mang lain mah menang meuli. Nah, sia yang dijeger po aing. Deuleuh ieu kunyuk batu ali aing. Nah, ali manu aing menang meuli. Stop. Ieu aya naon ieu? Tuman mesin cai aing dirampok bisi kunyuk. Aduh, kamu mencari keributan di daerah Aing mah teu sip da aing mah. Gandeng goblok, ieu mesin cai aing pan ieu bukti. Aing mah menang meuli aku mah goblok. Ieu dempo. Ieu aya buktina eueuh. Aya ieu Lepaskeun. Tadi ku aing ditembongkeun kan bu ieu na ge. Oh, bener iya. Kumaha sia? Iya bener. Berarti maneh didinya wah, bener tukang rongsok teh maneh mah euy. Teu jujur maneh mah. Teu jujur kumaha sakitu aing jujurna ker. Aing menang meuli na kitu budak leutik na kumaha? Gandeng sia goblok ngaya-ngaya sia mah anjing. Nah aya kumaha goblok mah aing menang meuli kitu budak leutik. Yo geus ayeuna namanya aing sebagai keamanan di dieu uang selesaikan secara kepala dingin ya. Najis aing teh narima aing mah mending kali ulah di dieu ya. Ya. Sok di mana sia goblok? Ya anu jeung aing ya. Di dieu ulah di dieu. Era ku batur di sisi jalan di dieu. Di dieu mending kana di dieu. Sia deui goblok sarua keneh di dieu anjing teknik panas itu mah mending kana di dieu mah ieu. Sok ambe ieu sok sing tenang ya tadi dieu nya. Oh kumaha ieu na? Geus aya mah ieu sis. Ai nu bener na maneh sup menang ieu ti mana? Menang meuli mang aing mah ti budak leutik.
Nah, budak letik di mana ada di dia masa budak letik? Yang udah dibeli ku itu 20.000. Beli kumaha goblok pan geus pugu mesin saya aing. Mana aing teh menang meuli goblok. Tapi ya tunjuk, tunjuk ku aing. Deuleu geura Iya, ya. iya. Aing secara kepala dingin. Ku aing dipindahkeun tinu panas kan nu ieu ka paranas keneh wae. Dari dia masa budak letik atuh cup sia mah. Tunggu nama aing mah dipitnah tak ku si ieu ya. Pan dia pan aya buktina sia mah. Dah, aya bukti atuh teu pernah mesin buruknya goblok teh. Ku aing dipindahkeun ka nu ieu teh ka beuki paranas. Naon mang naon? Cintai aing anjing. Naon ieu? Tah, aing teh mun budak ieu mang ieu. Naon urang teh nyaona naon jadi ka urang? Ah, sia mah bohong Ah, goblok. sia mah. Tadi sia Tonggar lu di budak mana? Pan aing teh meureun disiakeun. Gandek sia geus garulut teh naon? aing sia mah bisikan jebret. Naon aing teh nyaho? Cici, nah sia mah kitu goblok, teu apalan naon, anjing meureun disiakeun. Sia mah kitu kayak budak-budak teh ngabohong. Ih, hanteu aing mah teu rumah sangat jual mesin ka maneh. Nah, Cici, nah sia kitu kayak budak-budak aing mah teu nyaona ngabohong. naon? Pan aing teh meureun sia goblok. Nah, sia jeung budak anjing jeung aing teh aduh mah goblok. Sok ya. Nu puguna maneh ngajual mesin. Hanteu boro-boro ngajual mesin aing teh nyaho. Nah sia kitu goblok. Aing teh nyaho. Enggak, sok sing pugu ya era. Duh aing era ieu ke bisa katanyaan ku RT ku RW sok nu puguna ieu geus aya buktina cup ieu mesin si Arif heuh. Si ieu geus pugu tengah jual. Berarti ieu mah meureun ya meureun salah maneh cup ieu mah. Salah aing jadi aing disalahkeun mah aing meureun sia kok. Aing teh nyaho ke maneh ge? Kira ku ayeuna budak bohongnya. Kira ku budak bohong. Aing teh nerima we goblok. Ieu mesin saya aing. Ieu mesin geus aya buktina na HP. Terus kumaha tuh? Nya ayeuna mah Aing mah teh nyang we. ya kumaha si ieu urang mah sok. Ih, jadi polisi keur aing teh idang. Aing mah menang meuli ti budak ieu. Daripada pejet sia ku aing deuleu. Sia di Hanteu aing. Geus ayeuna mah heuh cak aing ge. Geus we kieu cup heuh daripada udah kesalahan maneh ieu mah daripada ieu ke ka polisi mending kene geus we nama secara damai. Mending kene Nah, sok we. aing mah mending pejet lah sih ku aing. Sok mangkot we lah. Kena bisi. Nah, sia goblok. Geus ulah ieu daripada kena mancang urang teh wang neneangan dudulan geus we cup ayeuna mah minta hampura sok. Sieu minta sabaraha meureunnan sok we urang mah nuturkeun. Jadi minta sabarahan aku kumaha ih. Pan sia mah dong mesin aing daripada sia pejet. Daripada angke Sok, maneh aing dilaporkeun sia mah. Sok. Rek sabaraha mentana? 2,5. Oh, kurang 100 tuh aing mah kurang kikil tuh. Tuh kurang 100 na tuh. Geus atuh. Goblok teh duit deui sia ku aing pejet ya anjing. Enggak sulah kitu engke mah. Sia barang dikrongsok sing bener goblok. Iya, ulah mesin aing dirampok. Lah, aing mah tetep aing mah da teu boga salah ieu. Nah, sia mah kalahkan nyebut teh salah geus pugu mesin teh aing. Tonjok ku aing ku. Sok mang tonjok we tonjok lah. Ih, sia geus Siap, letik sama sok ieu wae. Geus sia mah udak manjing di tuh ini tuh anjing. Tuh, sia mah geus. Teunggal we mang teunggal. Motong geus damai ieu geus lah. Heuh sok. Siap nya. Oh, sok, Awas siap. sih sekali-kali dikoplok. Geus aman. Geus. Mane si sabar cuknya heuh da. Ah, oh sabar-sabarna tuh da aing. Ayeuna daripada KRT KRW keun mane. Aing dituduh ngabangsat. Daripada dipidanakeun. Si aing aya tugas deui ya cup wayangannya. Atuh. Sok heula cup. Sing sabar we. Goblok aing kalau bisa segala rupa goblok. Mesin eueuh duit eueuh goblok teh. Alhamdulillah. Duit cepet mesin saya. Ayo jatah aing mana? Ai duit tadi mana sih? Aya yeuh. Da iya di ongkos entah aing. Bisi eta ceban ewan. Cuman Heeh. Kumaha atuh anjing? Pan modal-modal aing goblok. aing di pan milu. Eta ari heuh. Oh, apa nang ge mantuan ngomong. Geus ka dikira tuh. Yap. Madang. Tah heuh mending kene mah.